Geus beurang. Tapi ieu nu nganturan can datang keneh banyak. Mana beuteung geus beurih beuteung. Neuk meuli ka warung aing teu boga duit. Ah, di jalan meureun. Sabar bae heula, kekedeung ge datang. Tuh datang, karena diomongkeun panjang umur sia. Tah, aki-aki tadi ngarowong bae hayang dahar, tah geura dahar jeung dangdeur. Atuh aing kumaha daharna? Aya dicarakan bae mah ku sia. Daharna ge teu ngeunah meureun. Tah, aki-aki geura dahar, ulah dek balik, bisi budak gojos-gojos pirunan. Atuh geura balik ka ditu, aing neuk dahar heula. Lah, aing mending dahar daripada dicarekan ku aing ge kajeun. Da beuteung aing geus lapar, yang penting beuteung seueuh. Bisa dahar. Ah, kajeuna aya. Cenah mah cak di kang aing jeung pais daun dangdeur. Coba hayang neuleut. Enak meureun, ngeunah. Ai. Jadi mah ata. Emang aing embe gitu. Pan aing lain embe. Lah, wain ditutup deui bae lah. Geus seungcinya atuh kedeung. Wain geus ngalaga, nyana kena dahar jeung pais daun dangdeur. Katipu wain nyatu ieu kedeung. Cek nyana mah makan enak. Gorengan daun dangdeur apa? Katipu sih nyatu wain. Udah kamarana yuk. Aing main gundu. Batur. Terus kuang tangkon bela di dilah. Biasa ge budak lewat kadari yuk. Main yuk. Sampai mulia. Siap. Oh, gundu ayo, aing boga ya gundu. Ayo, boga ya aing ge. Ayo main. Ayo. Ayo main, pasang lima bae. Yuk. Yuk. Oke, 3, 4, 5. 5. Main ge kocok-kocokannya. Aing enggak boleh. Aing kan hijinya. Itu aja. Nang naik. Lah, cokot kabeh lah. Ya udah tenang dia. Ternyata gundu main cokot baik. Curang dong dia. Udah kah? Udah kok nih mah. Bos, ya nu kamari bos yo. Dah. Beunang ku sia. Oh nang. Tuh cangcang bae ditutup di kana kotak. Pagoh. Cangcang anu pagoh, bisa lepas deui. Bisa hasan yang anak-anak. Tuh. Tadi heula. Yuk di dia. Siap bos. Tuh aya kurung tuh. Sekalian bae kurungan, bisa lepas. Kan saya newakna. Kurungan teh cokot, kurungna. Oh. Yuk sini yuk. Oh, man, kuai siap. Cicing. Sekos kotok bae bro di kurungan. Sini sarua kos kotok.
nya di talian kieu nya di kurungan bener-bener mau bisa lepas di bro urang tuh aing lepaskeun tuh Kita main kotok meren. Oh, jadi dikumahakeun ya budak. oke ayeuna urang bawa bae ka RT urang ulah main hakim sendiri kan aya hukum negara ieu negara hukum urang bawa bae ka RT Oh, siap. ayo urang bawa ka RT Siap. angkat kurungan tuh ayo urang bawa Siap. buka talina ayo berangkat Ah, berat. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak RT na aya, Bu? Dari teh heula kayak urang ngagerokeun. Pak, Pak, ya aya tamu ya, emang Sarim. Ulang. Aya naon? Tuh. Ka dieu. Bawa budakna, ka dieu. Siap, Bos. Diuk tah, dirinya. Siap, Bos. Yuk. Mang Sarim, eta budak kunaon di talianan, aya masalah naon Mang Sarim? Justru kula ka imah Pak RT rek ngalaporkeun budak. Karena eta budak geus nipu kula. Ngajual anak macan, ternyata di jero karungna anak meong. Kan kula henteu terima Pak RT. Tah, nu mata udah dilaporkeun ka Pak RT. Oke, itu Mang Sari masalahnya gampang malah bisa dibereskan ke Pak RT karena kali we budaknya. Tuh, bawa ka dieu budak. Dah. Yuk. Aya masalah naon sia gugut sampai di talian gitu ku Mang Sarim. Urang mah teu nyononon Pak RT. Urang mah diajak ku bulu. Bulu beta nu ngajelaseun. Coba lu jelaskeun masalahnya naon sampai di talian gitu sia. Jadi kieu Pak RT, urang kapepet jeung beli kopi. Geus bae urang anak meong di karungan, kapaja anak macan jual ka Mang Sarim. Oke, itu masalahnya lu. Mang Sarim budak ngajual anak meong ka Mang Sarim. Bener Pak RT. Nyana ngajual anak meong, tapi ngomongnya anak macan. Eta anak meong dari kakarungkeun. Dibeli bae ku kula mah. Kula mah teu nyaho anak meong ieu. Jadi manehna geus nipu kula Pak RT. Eta kudu dikumahkeun ta budak dua tah si Goblok jeung si Buluk Pak RT. Masrahkeun kula mah ka Pak RT. Oke, itu masalahnya Mang Sarim. Geus lah kuari mah emang warga urang ieu, warga urang ieu. Geus ikhlasin lah. Enggeus Pak RT. Tuh. Geus lepaskeun ta budak. Cak Pak RT ge. Siap, Bos. Buka heula yo. Tah, bedak heula deui sia. Santai talian sia. Bos buluk, bubruk. Ah, sia minta maaf ka Mang Sarim. Jadi ini sianya Mang Sarim. Oh, kira minta maaf itu, Mang Sarim.
Hampuranya Mang Sarim urangnya mau gitu deui. Oh, awas ya. Pak RT, geus dewasa. Ampun sekali-kali deui, laga aing. Geus bebeja ka masnya kali itu. Jadi nanaonkeun ku kami ge. Aduh. Rantang aing pohoan. Tuh. Cokot rantang heula kan itu. Siap, Bos. Rada berat yo. Beneran aing can dahar yo. Nah, iya. Kejona. Ayo. Jadi mah daun dangger. Paingan bos aing teu dahar. Aing teh nyokot rantang. Lah, mau dahar aing. Lah, tutup poing. Bawa poing ke Mang Pak RT. Bos, lantang lah bos. Oh. Yuk lewe parabannya. Kali itu. Oh, Candi paraban diisup. siap bos. Oke. Naon eta Mang Sarim bijero rantang? Oh, iya. Pak RT hayang. Hayang aya dibere mah. Sok atuh, dasar Pak RT. Hitung kula terima kasih ka Pak RT-nya. Heeh, sok atuh kula mah pamit ya. Nuhun. Net mau wewe isi lalengitan. Assalamualaikum Pak RT, Pak RT. Waalaikumsalam Mang Sarim. Eta naon Pak? Dirantang. Dinyaho ieu Mang Sarim nang pamerenyana jerona naon meureun dinyaho. Kali Pak, kami muka.